Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam dicampur jeung kerupuk opak. Uluk salam tapi siga teu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam dicampur jeung samangkok laksa. Uluk salam tapi siga kapaksa. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam dicampur jeung kerupuk dorok-dok. Uluk salam tapi jangan sampai kapok. Alhamdulillahilladzi anara jami'al limauludin nabiyil karim. Ahmaduhu ala ma an'aman mun'amal an'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha minal kurubil izam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu jusafatil uzma yaumal izdiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina sabaquna bil Islam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man azama fi maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fakannama anfaqa zabalam minal jahabi fi sabilillah. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum tu'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamati masiddiqina waswadai wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa qala ba'du suara min bahril kamil mutafa'ilun 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 bareng bu, mutafa'ilun ilon mutafa'ilun 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 mutafa'ilun
hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sauna li ismi taraku sifafalam yusibu maru min adami wa ila abi wa ummi mutafailun 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 al-mukarramun para alimil ulama, para hujaz, para tokoh masyarakat, para sepuh pilih sepuh, bil khusus al-mukarram akhinal kiram Kiai Haji Humaini anu kusim kuring dipiko hormat, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tehilap keluarga besar Bapak Haji Imis, para panitia PHBI selaku ketua Bapak Hudori dan staf-staf para RT RW yang alhamdulillah pada kesempatan peringatan PHB ini ikut andil aksi berpartisipasi untuk menyukseskan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan seluruh tenaga, pikirannya dan finansialnya yang telah dikorbankan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jualah yang akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Begitu juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang tidak saya sebutkan satu persatu, fa insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Begitu juga kepada tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah ada Bapak Haji Uwi Guru Marna, Bapak Haji Maulana, Bapak Dr. Randas Bohori, kesepuan Abah Haji Hasan, jen rombongan simkuring anu ilu nganter ka dieu hanya ngarepotkeun panitia, tapi alhamdulillah mudah-mudahan semuanya yang meluangkan waktu melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke tempat yang diberkakan ini, mudah-mudahan kita diaku sebagai umat junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada Ketua DKM Bapak Dr. Andas Profesor Aman Suhendi yang saya hormati, yang alhamdulillah pada tahun 2023 ini kelihat begitu cantik mushola muhajirin berkat kekompakan warga, yaitu RT 02 0304. Alhamdulillah cirinya bersatu, teguh, bercerai, umadia baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah bermacam-macam memberikan nikmat terhadap kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya nikmat tersebut sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat
beserta salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah limpahkan juga karyamban alam yang mulia yakni junjungan kita habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, para tabi'in, asbat tabi'in, mudah-mudahan kita berada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini saya diberikan waktu oleh Muratibul Kalam, strip miring Bapak Protokol, hasil kesepakatan musyawarah para ustadz, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Hamami, dan ustadz yang lain-lainnya. Padahal saya mah setiap malam Senin suka ada kegiatan pengajian, geus cukup bosen kasim guring mah. Tameureun ieu mah lamun ibarat supir mah supir tembak. Ari ngaran supir tembak mah atuh kumaha ngeunah jeung teu na bae. Gedeng jeung leutikna kumaha didinya. Tapi kilang kitu ge alhamdulillah idorus surur simkuring maksakeun walaupun ke kedeung mubalek inti nama anu resmi nama ke kedeung urang tungguan dengekeun hikmah intisari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring mah ngeusi kakosongan bunya, bener teu Bu? Ibu mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin. Allah mudahkan dalam segala urusannya, amin. Allah lancarkan dalam segala profesinya, amin. Yang sakit cepat sembuh, yang punya hutang cepat kebayar, yang suka main bang emok mudah-mudahan cepat sadar. Wah lo bayi main bang emok ya. Yang punya hutang cepat kebayar, yang suka main bang emok mudah-mudahan cepat sadar. Yang kaya mau sodakoh, yang miskin gak minta-minta, yang suka ngalawan kakolot mudah-mudahan dibere sadar. Anu sok main slot mudah-mudahan bubar, anu sok main slot mudah-mudahan bubar. Dengan berkahnya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah menciptakan bermacam-macam logam. Tahu logam Bu? Ada jenis logam yang namanya besi. Nyobu besi Bu. Ada jenis logam yang namanya timah, tembaga, perak, emas. Betul. Setiap jenis logam mempunyai kadar yang berbeda. Kadar besi tidak akan sama harganya dengan kadar tembaga. Kadar tembaga tidak akan sama harganya dengan kadar perak, dan kadar perak tidak akan sama kadarnya dengan emas. Begitu juga Allah menciptakan makhluk bermacam-macam. Ada yang makhluk sifatnya awam, ada yang manusia sifatnya alim, ada yang manusia sifatnya waliun min auliyaillah, ada manusia yang sifatnya nabi, dan ada manusia yang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat awam tidak akan sama kadarnya dengan sifat alim, dan sifat alim tidak akan sama kadarnya dengan sifat wali Allah yang alim bukan wali, dan sifat alim tidak akan sama kadarnya dengan sifat nabi, dan sifat nabi kadarnya tidak akan sama dengan sifat Rasulullah sallallahu alaihi
arti Allah menciptakan tempat, bermacam-macam tempat di muka bumi, dan setiap tempat mempunyai kadar. Musolah muhajirin tidak akan sama kadarnya dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak akan sama kadarnya dengan Madinatul Munawwaroh, dan Madinatul Munawwaroh tempatnya tidak akan sama kadarnya dengan Masjidil Aqsa. Nah ieu mah ndek ngaji kadar manusia. Allah menciptakan besi, kadar besi tidak sama dengan tembaga, betul. Allah menciptakan perak, kadar perak tidak akan sama dengan kadar emas. Nah junjunan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun urang hirup betah manggul-manggul misalnya sifat bodoh baik, mantak urang daek ngaji baik ka Cilongok tiap minggu ka guru besar urang Abah Haji Entoh, atau ka tiap-tiap musola eta teh ndek ngaleungitkeun tina kadar besi supaya naik karena kadar tembaga, di kadar tembaga supaya naik karena kadar mantak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun diibarateun mah Kanjeng Rasul mah minangka kadarna emas ya. Nek nanya ari besi si sakilo bu sabaraha duit? Berapa? 10.000 mahal amat. 6.000 geus 5.000 bebunya. Besi sakilona 5.000. Ibu ari tembaga sakilo berapa duit? Tembaga bu sakilo berapa duit? Coba tembaga sabaraha duit sakilo RT? Angin dia ngejawabna sabaraha tembaga sakilona? 100.000. Lamun perak sakilo sabaraha duit? Perak 9. Lamun emas sagram sabaraha duit bu? Tuh lancarnya emas sagram bu. Lamun emas sakilo sabaraha duit? Sagram 1 juta, emasnya sakilo 1 juta. Sakilo berarti 1 miliar. Besi sakilo ngan 5.000. Tembaga sakilo 100.000. Emas sakilo 1 M. Beda teu kadarna bu? Beda enggak? Beda. Tah urang ge ibadah sarua aya ngabogan minimal ulah dina kadar besi bae supaya naik ke kadar tembaga minimal. Jaka kadar emas mah hese. Sekali sholat orang awam ngalawan sholatna seorang ulama yang khusus zahiron wa batinan, weuh teu kuat. Kiai eta mah anu geus ahli batin zahiron wa batinan, sholatna ngan cuman 2 rakaat. Ari urang mah jelema awam geus 200 rakaat, geus bencunut tarang teu bisa ngelekeun 200 rakaat karena sholatna 2 rakaat seorang alim ulama yang khawas. Sebab kadar besi sakilo ndek ngelekeun kadar emas sakilo jauh. Ayang boga harga besi 1 M kudu seberat ronton bu, bener teu? Itulah kadar tah sarua urang ge sarua sebagai umat Kanjeng Nabi aya ngukuran kadar Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh ka gunung
Mual bisa udag-udagan Kanjeng Nabi masa kali salat 2 rakaat urang mah geus 1000 kali salat mual bisa kaudag kadar Kanjeng Nabi jeung kadar urang geus walaupun urang kadarna rendah ku ayana urang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kadar rendah ye diijikeun jeung kadar anu ting geus senajan urang kadarna beusi mudah-mudahan bae urang disakompet daunkeun jeung saha jeung junjunan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi tah etalah kadar mantak ye urang Cilongok khususna RT 0304 anu sangat luar biasa antusias berjibaku geus sabaraha poe geus sabaraha bulan maena memikirkan tentang acara ieu anu nyumbang nyeta aqua anu nyumbang naon kitu kue geus bermacam-macam tah ieu kue naon baik finansialna kadaharan nu naon bae ieu bakal jadi saksi ke di poe kiamat nyalametkeun urang dina siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang sebagai umat Kanjeng Nabi anu benar-benar cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi lamun ditanya di dia Bu sia Nyi Odah Nyi Odah anu mantak sia cinta kaki Jaed ku sebab naon Odah ku sebab jenak Asep terus boga duit henteu ari boga duit mah ngan kasep doang ku sebab kasep jadi latar belakang cintana Nyi Odah teh ka Kang Jaed teh ku sebab kasep pada mah beungar menteu ku sebab ditanya deui kurang nyito ari sia ye nyito anu mentak bogo kasih dudung ku sebab naon ku sebabnya eta peduli jeung tanggung jawab ari kasep mah henteu boga duit henteu ngan peduli doang peduli jeung setia padahal menempo beungeut mah pas-pasan lah berarti latar belakang nak nyata Nyi Itoh bogo ka Mang Dudung teh aku sebab setia jeung peduli. Nah urang ieu anu mantak hadir di dieu di lokasi ieu muludan padahal mah setiap RT setiap RW ngayakeun muludan urang di dieu ngayakeun muludan oh awewe aya apa bari make sempak tuh bajasa bapak-bapak tuh ngajopak bari keur ngadaran opak masyaallah. Kalau kita tanya datangnya ke sini kenapa? Karena kita cinta kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad. Lamun orang percaya Nabi sebagai akhir zaman itu merupakan iman kepada Kanjeng Nabi. Tapi kalau cinta kepada Kanjeng Nabi sebagian cabang iman kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini sambil menunggu guru urang anu bakal ngeusi saya akan memberikan beberapa mata acara sa kaburuna bae manya hiji kalau kita mau memakai pakaian Bu supaya ketempona gelis make kerudungna ulah menyon make bedakna ulah kandal sebelah make gincuna nyeta ulah kandal sebelah kudu ngaca disitulah perlunya kita bercermin. Lamun bapak-bapak ndek make baju supaya rapih make samping supaya rapih make peci supaya necis berarti kudu ngaca disitulah pentingnya ngaca. Kalau kita mau ngepel musolah muhajirin supaya bersih berarti sapuna kudu atuh ieu mah neuk napuan sapu musola sapuna kotor bersih moal disitulah perlunya kita mantak pada malam ini para panitia tokoh masyarakat yang mengadakan PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bercermin kepada siapa? Kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perlunya bercermin. Mantak ayalah aya hiji pemuda ngarana Mukem muka serem mukem muka
serem muram. Datang ka imah hiji kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya sama Pak Kiai ini, sama Pak Ustadz. Mau nanya apa? Saya udah tua segini, umur 35. Teman-teman saya mah yang sebaya umur 30, 27 udah pada kawin. Tapi saya mah belum kawin. Teu laku-laku. Coba tolong doakan saya biar saya cepat kawin. Kata Pak Ustadz, kalau ente pengen kawin sangat mudah. Gunakan 3 bak. Mangga. Gunakan 3 bak. Yang pertama, kamu harus berusaha. Selamat datang rombongan Kiai Haji Ulum beserta Sandrina. Persilakan untuk mengisi tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Bu, seorang pemuda tersebut bertanya kepada Ustadz, Pak Kiai, saya udah umur 35 tahun belum ada jodohnya, sedangkan teman saya umur 30, 28 udah ada jodohnya, tapi saya susah. Bagaimana caranya? Kata Pak Ustadz, kalau ente pengen dapat jodoh, gunakan 3 bak. Yang pertama, berusaha. Cek eta si memuda, aduh Pak Kiai, saya udah ada jaringan sosial dengan teman-teman, barangkali ada cewek yang sudah lanjut usia, ada jahe, tolong bilangin sama saya mencari jodoh. Sudah berusaha Pak Kiai, tapi belum ada nasibnya. Kalau bak pertama belum berhasil, coba bak yang kedua. Apa itu bak yang kedua? Berdoa, minta kepada Allah agar diberikan, yaitu seorang istri yang sangat setia. Ditanya ku Pak Ustadz, ente ayang boga pamajikan kos model kumaha? Doh Pak Ustadz, kuring mah yang sederhana baik, ulah nu macem-macem. Hiji, asal jangkung putih gelis. Kedua, asal bager perhatian. Katilu, asal beunghar. Siapa atuh ngadoa ngebul-ngebul ge atuh berhasil-hasil. Ieu geus berdoa, geus Pak Ustad. Make hijib nage hijib sekolah Yusufu. Pelet ditetrukeun kabeh. Menang di mana sia? Di Gunung Karang di ditu pelet nage. Kumaha buktina can berhasil? Aya mah aya ngan can memasuki persyaratan. Aya jangkung leutik putih gelis ngan cuman teu perhatian. Aya nyaeta beungar kurang jangkung leutik gelis. Tuh, hese kan? Geus kieu bae. Cek Pak Ustadz, kalau tidak berhasil yang pertama, berusaha tidak berhasil, yang kedua berdoa tidak berhasil, bak yang ketiga bercermin. Geus siap pulang adi tuh gerang ngaca. Ngaca eulang ngaca. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Atuh iya, coba ngaca. Pulang mena ka imah. Begitu pulang ke imah ngaca, sedangkan beungeutna Masya Allah beungeut pas-pasan. Buka angker siga bah kuburan. Masya Allah tah mantak aya bae basa. Begitu mena ngaca ngadoa, minyak aing minyak watu diteunden di handapeun bakiak, lain aing teu laku oreng beungeut aing siga bayawak. Tah mantak enggak iyalah perluna orang becern geus tu kudu neko-neko neangan pemajikan mah geus asalnya teu perhatian kanu jadi salaki, nurut ke Allah jeung ka Rasulna, berbakti ke orang tua jeung rada geulis seutik sakitu bae geus bagusnya. Bener teu? Sakitu bae alhamdulillah. Tayelah urang dek diajak kana bercermin kajunjunan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul contoh yang pertama, Kanjeng Rasul dijadikan contoh untuk umatnya. Kenapa?
Kenapa? Karena di diri Rasulullah ada suatu suri toladan. Contoh yang pertama, Kanjeng Rasul begitu lahir ke alam dunia sebagai manusia biasa, begitu lahir ke alam dunia sudah diterpah dengan kesusahan. Kanjeng Rasul teh berosot ke alam dunia geus teu manggihan bapak, umur genap tahun Kanjeng Rasul teh geus ditinggalkeun ibu, umur 9 tahun Kanjeng Rasul geus ngangon embe, nyaw ngangon embe, umur 9 tahun geus ngangon embe. Jeung saha? Jeung Sayyidina Domroh, putra daripada Siti Halimatus Sadiah. Mantak ditanya ku Halimatus Sadiah, begitu Ci Domroh pulang mantas ngangon be jeung Kanjeng Muhammad, cek Halimatus Sadiah, ya waladi ma ra'atal ladzi, wahai anakku, bagaimana engkau melihat saudaramu Muhammad waktu mengangon kambing? Cek eta Ki Domroh, ru'aytu ajaban, aku melihat saudaraku ini ada keanehan. Keanehan apa? Ma min hajarin wala madarin wala sajarin wala jibalin illa yusallimu alaihi. Tidak aku lewati yaitu batu-batuan, tidak aku lewati yaitu bukit-bukitan, dan tidak aku lewati perpohonan kecuali semuanya membaca salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tuh Kanjeng Nabi mah kapanggih jeung tangkal buah uluk, kapanggih jeung batu-batuan uluk, kapanggih jeung bukit-bukit gunung uluk, urang mah kapanggih jeung ucing lumpat, kapanggih jeung kotok lumpat. Mantak kotok mah paling hewaeun ka jelema bu, kotok paling hewaeun. Di suatu ketika eta kotok lumpat bae di pipir imah tetangga, kapanggih jeung si sapi, cek sapi kunaon si kotok lumpat bae, aing mah hewa tah ka jelema eta, tetangga imah eta can nangkring acan, can ngising acan geus dibaledog. Kunaon emang sia? Teu nyaho balak jasa eta mah tetangga. Jih, padahal mah karak nangkring doang, can ngising acan geus dibaledog kumaha? Cek kotok urang mana teu nyaho, urang mana beureun. Cek eta sapi euy tok ulah wakasia nyalakeun ka jelema, yeuh aing ge sarua sarema dendam ka ngaran jelema geus paling hewa. Emang sia sapi punya masalah apa dengan manusia? Jih, aing mah 7 turunan ka jelema hewa. Cek eta sapi, emang kunaon? Coba bayangkeun kotok tiap isuk-isuk susu aing diperesan bae, tinggal itu sampai lambeng anu tadina mengansa jengkal jadi setengah meter. Ku sebab naon? Ku sebabnya tadi racak diperesan bae. Mantak aing mah hewa jasa ka jelema. Tah cek sapi. Tuh Kanjeng Nabi mah kapanggih jeung hayam rahmatan lil alamin, kapanggih jeung sapi rahmatan lil alamin, seluruh binatang rahmatan lil, seluruh manusia rahmatan lil. Itulah sosok Kanjeng Nabi besar Muhammad. Inditlah eta sapi, begitu sapi indit kapanggih jeung ucing, nya ucing. Cek eta sapi teh ngomong ka ucing, hei si ucing, nah ke mana sia? Urusan aing. Sia letik-letik bakumis. Jeh, pan sia ngaleh dek aing, cek eta si ucing teh. Daripada sia gede-gede tuh make BH. Jadi pas saya eta ucing jeung sapi. Tah ieu mantak contoh anu pertama urang neuk nyontok ka Kanjeng Nabi. Begitu lahir ke alam dunia Kanjeng Nabi geus ditinggalkeun orang tua, umur genep tahun geus ningali ibu, umur 9 tahun mengembala kambing ngangon embe, umur 25 tahun Kanjeng Nabi berniaga dagang Kanjeng Nabi ngan kieu ye sengaja ye besin kieu doang cenah Kanjeng Nabi ngangon embe, sedangkan di urang loba budak angon. Kumaha lamun ngomong kieu sia teu sakola-kola tiba heula emang sia mah budak angon. Jeh ka
Kanjeng Nabi ge budak angon. Nah, ulah ngomong gitu ke Kanjeng Nabi mah suul adab. Kanjeng Nabi ngangon embe eta lain berarti ngurangan sifat derajat Kanjeng Nabi. Awas beusin aya pan urang ge di dieu kolot-kolot beula mantan-mantan budak angon. Bener teu? Budak angona kolot urang beula jeung angona Kanjeng Nabi beda. Kanjeng Nabi mah nyaeta sok ngangon embege merupakan suatu menaikkan derajat Kanjeng Nabi. Tapi ari urang mah budak angon emang budak angon bae cirina. Pan urang mah beula kerja di budak angon kalapa tatangga beak. Hah, bener teu? Bonteng tetangga beak. Kuitab kebon bonteng kusa ku budak angon. Eta kelapa ku budak angon. Sugan aya Kanjeng Nabi malingan bonteng. Eueuh, mentek beusin urang kolot urang beula pernah jadi budak angon, tetangga urang budak angon. Begitu mena ditanya ku babaturan, teu bisa ngajawab. Dasar sia budak angon. Ngajawabna kieu, Kanjeng Nabi ge budak angon. Ta eta ulah kitu suul adab ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi mah diretkeun sok ngangon embe jeung Sayyidina Domroh bukan merendahkan derajat Kanjeng Rasul, tapi merupakan suatu penyempurnaan derajat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Kanjeng Rasul umur 25 tahun berniaga dagang melalui seorang paman yang bernama Abu Thalib dari negeri Mekah menuju Basrah. Basrah itu Syria, Syam. Lintas negara Kanjeng Rasul umur 25 tahun sebelum meminang seorang janda kaya. Beliau juga berniaga dagang menjajakan dagangnya, yaitu janda kaya negeri Mekah yang bernama Siti Khadijatul Kubra anu cikal bakal jadi pamajikanana Kanjeng Nabi besar. Mantak begitu berosot Kanjeng Rasul tidak melihat orang tua. Umur genap tahun ditinggalkan oleh seorang ibunda tercinta. Umur 9 tahun selalu mengembala kambing. Umur 25 tahun Kanjeng Rasul berniaga dagang. Mantak di masa remaja Kanjeng Rasul enggak diolokin. Kanjeng Rasul mah tahan banting, sehingga lahirlah jiwa yang tegar, pribadi yang mendiri, manusia yang tahan banting, mental yang sangat kuat. Itulah potongan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun jelema geus biasa susah, hirupna susah. Kos model santri dididik ku para guruna di kobong hees ngampar jeung samak. Kadang-kadang digegelan tumbila. Daharna ge atuh mun keur aya jeung kangkung. Lamun keur meunang daging paling menang dagingnya lamun ngariung muludan. Lamun aya nu ngundang. Lamun nu ngundang mah atuh sarua kembali deui back to back si kembali darjeng tempe.
tas santri suatu ketika diundang ku babaturana ulin ka imahna. Begitu ulin ka imah disuguhanana daharna jeung kangkung. Dahar jeung kangkung eta santri dan jeung kangkung nambah. Non sebabna sebab geus biasa geus terlatih. Ieu naon ieu? Oh, gedeng. Kanjeng Rasul mah geus terlatih geus biasa. Santri biasana dikobong daharna misalnya jeung tempe, begitu ulin ka imah babaturana disuguhanana tempe atuh geus biasa dar jeung tempe. Coba Mang Haji Sakmat biasa daharna jeung daging bae. HS na ge maena mah kelas hotel. Begitu ulin ka babaturana ditahes di musola atuh encok. Bener teu? Sebab teu biasa mantak urang mah ye jelema muslimah ngampar di kos kieu bae jadi bener teu? Di karpetan bae jadi asulah ngompol bae Bu. Jadi urang mah jelema Islam mah eueuh pemisah, eueuh antara urang jeung tetangga, antara urang jeung beraya. Urang mah satu suara diikat kunaon ku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieulah junjunan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad. Contoh anu kadua, Kanjeng Rasul dijadikan contoh. Apa ada contoh ini di diri kita? Kalau ada orang yang bertanya, lamun hayam nyuruh nyontoh kana embe, eta anu nyuruh nyontona bener tak salah? Lamun aya jelema nyuruh nyontoh embe, nyontoh kana kebo, eta anu nyuruh nyontona bener tak salah? Ibu bener tak salah? Salah. Wah lain deui mah ieu. Mangga Bu. Lamun ayah hayam suruh nyontoh kana embe eta jelema anu suruh nyontona salah. Bener teu? Kuduna hayaman nyontona kana hayam, embe nyontona kana embe, sapi nyontona kana sapi. Mantak begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah nurunkeun nabi, nurunkeun rasul di kalangan manusia. Tapi kalau Allah menurunkan rasul di kalangan malaikat, Allah menurunkan rasul di kalangan yaitu jin, repot. Repot. Ieu mah aya rasul kalam dunya di golongan malaikat, sedangkan malaikat mah teu beuki dahar, teu beuki nginum. Bener teu? Teu beuki kana duit, teu beuki kana awewe. Ieu nu dihareupeun, waduh, gua beras kabeh ge. Mantak betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasul dari kelompok manusia. Tapi walaupun manusia, Kanjeng Rasul bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Kanjeng Nabi teh manusia tapi sanes manusia biasa, balik tak sepertos intan mutiara, manusia bagaikan batu berem. Tuh bener teh? Kadar Kanjeng Rasul masa kali sholat 2 rakaat, urang mah geus 100 rakaat, mual bisa nyusul sholat urang 100 rakaat karena 2 rakaat sholat Kanjeng Rasul. Naon sababna? Kanjeng Rasul mah tadi kadarna emas. Harga besi jeung harga emas beda. Kadar urang jeung kadar Kanjeng Rasul walaupun sama-sama manusia. Bener? Walaupun sama-sama
sia iyalah kadar Kanjeng Rasul mantak warima nyaho betapa mulyana eta Kanjeng Rasul, betapa tingginya eta derajat Kanjeng Rasul, sampai Allah melalui hadis qudsi laulaka lamma khalatul aflak, jikalau tidak ada engkau wahai junjungan Muhammad niscaya aku tidak akan menciptakan cakrawala alam dunia. Masya Allah, iya dah kadar Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mantak suatu ketika Kanjeng Rasul hendak sholat ke Masjid Nabawi. Begitu datang ke pintu Masjid Nabawi, Kanjeng Rasul melihat sosok iblis kerguda gidig bae di jero masjid. Cek Kanjeng Nabi, hai iblis sia kunaon guda gidig bae di jero masjid. Cek eta si iblis teh, ya Rasulullah kuring neuk ngaganggu ka anu salat, neuk ngagoda ka anu salat itu tuh. Terus kuring teu berani kunaon sebab aya jelema anu keur sare. Cih pan sia ka anu salat neuk digoda anu salat ku sia, tapi sia teu berani ka anu hees. Kunaon sebabna? Jelema anu hees mah kiai anu al alim mutasifatu bil ilmi, kasifatan ku ilmu. Jadi kuring mah sieun tak ka eta jelema alim anu keur hees daripada itu anu salat mah salat ngareupeun sajadah, salat mah salat ngareupeun ari kiblat, tapi pikiranna mah nyaeta aya di mall, pikiranna mah nyaeta aya di sawah, pikiranna mah aya nyaeta di lapak. Mantak kuring mah teu sanggup neuk ngagoda eta anu salat lamun aya jelema anu heesna jelema alim. Masya Allah, mantak cek Kanjeng Nabi naumul alim khairun min ibadati jahil, heesna seorang ulama yang alim lebih bagus daripada ibadana jelema anu jahil, jelema anu boh. Tah mantak urang daek ngaji ka dieu ge ibu-ibu diuk ngayapak, bapak-bapak bari ngajopak, neuk naon eta? Neuk niangan ilmu supaya kadar urang tina kadar besi supaya naik kana kadar tembaga. Ari kadar emas mah teu bisa, moal bisa teh mah, sebab eta mah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ya musola urang luar biasa muhajirin berarti tadi ngobrol jeung Abah Haji Imis beak 220 juta di jerona aya ASEAN berarti kaca nage tinggal ngedorong doang AC tiis jasa. Jadi aya persamaan masjid musolah muhajirin jeung Masjid Nabawi, aya persamaan musolah muhajirin aya persamaan jeung Masjid Nabawi. Dina jihad naon? Dina jihad aya ASEANana. Aturang teu kumari bener kan? Aya ASEANna di Masjid Nabawi, aya ASEANna di musolah muhajirin, aya ASEANna. Di Masjid Nabawi di luhur taneuh ngabanguna, musola muhajirin di luhur taneuh. Tapi kadar musola muhajirin dengan kadar Masjid Nabawi Kanjeng Rasul tidak sama, walaupun sama-sama kadar di atas tanah. Kumaha? Sekali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali rakaat dibalasna. Lamun sekali sholat di dengan cuman 10 udah gange. Mantak kemari kuring ngobrol jeung salah satu jamaah Kiai Haji Umen pulang umroh. Begitu neuk salat ditanya kunaon maneh teu salat sunah, stok kuring loba keneh, stokna loba keneh. Sebab sekali salat di Masjid Nabawi nyaeta 1000 kali sakali salat di Masjidil Haram dibalasna 100.000 kali sakali salat di Masjidil Aqsa dibalasna 500 kali salat. Matak ayalah bahasa yahtalifu bil yahtaliful hukmu bihtilafil amkinah, beda hukumku sebab beda yahtaliful hukmu bitimal aksos, beda hukumku sebab beda manusia. Salat urang jeung salat Kanjeng Nabi beda walaupun sama-sama manusia. Masya Allah, mudah-mudahan sanajan urang beda jeung kadar Kanjeng Nabi, tempat urang beda jeung kadar nyata Masjid Nabawi, ku ayana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikat satu bungkusan urang menang sapaat di junjunan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh anu kadua, geus aya ieu kiai nanggeus datang, hah entos encan
Ji. Suatu ketika Kanjeng Nabi osok dikawal oleh sahabat kemanapun Kanjeng Nabi berangkat sok dikawal. Mentak warga sok loba nu ngawal-ngawal kiai. Nah di dia tim hore Bang John ya pimpinannya ya. Doakeun urang mudah-mudahan panjang umurannya berkah hirupna bener teu. Ngawal main ieu kuari. Masyaallah geus persiapan bae mau bakul. Teu nyaota nek bakul mau berkat nya menang Abi Mustofa teu nyaota. Tah ieu ya masyaallah. Sahabat Kanjeng Rasul selalu ngawal kepada Kanjeng Rasul kemanapun beliau pergi. Suatu ketika Kanjeng Rasul asup ka jero imah. Begitu asup ka jero imah Kanjeng Rasul kasarean sare keluar kesang. Ayalah salah satu sahabat ngaranna Umi Sulaim maena mau botol. Kanjeng Rasul sare keluar kesang Kanjeng Rasul ditandean ku botol Umi Sulaim ngaracak. Begitu ditandean Kanjeng Rasul gugah. Cek Kanjeng Rasul, ya Umi Sulaim, limadza? Wahai Umi Sulaim, kenapa kamu bawa-bawa botol? Cek eta Umi Sulaim, kuring nandean kesang Kanjeng jeung naon jeung dijadikan parfum. Masya Allah, coba kuari RT Jaya HS kesangan ditandean kuno jadi pamajikan jeung naon jeung parfum. RT Jaya manusia, Kanjeng Rasul juga manusia, tapi kesang Kanjeng Rasul jeung kesang RT Jaya tidak sama walaupun sama-sama manusia. Betul nggak? Tayalah kadar Kanjeng Rasul betapa hebatna. Sebab seluruh makhluk lamun teu aya Kanjeng Rasul mah tetap bae moal diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan di akhir sakaratul maut urang kabehan urang membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul mah ye Kanjeng Rasul diciptakan Kanjeng Rasul mah dina cahaya. Kanjeng Nabi Adam diciptakan ku 60 bahan baku tanah. Aya anu tanahna rada hideung, anu rada putih, anu putih jasa. Lamun hideung anu rada coklat-coklat aya. Ana aya nu manis, taneuge aya hitam manis. Aya anu deui hitamna hitam buruk. Aya deui nu hideungna black sweet. Jadi adonan bahan baku menciptakan Kanjeng Nabi Adam itu 60 bahan baku. Mantap kalau kita lihat juriat Kanjeng Nabi Adam salam dunya tuh beda-beda. Aya nu imah putih, anu ieu mah rada putina putih langsat, aya putina putih lobak, anu ieu mah hideungna hideung manis, anu mah hideungna hideung sawo buruk. Nah, geus macam-macam. Ieulah sebab naon? Pembuatan kadar Kanjeng Nabi Adam melalui 60 bahan baku tanah. Mantap beda-beda. Kanjeng Nabi mah henteu dina cahaya sa dina cahaya jundunan Kanjeng Nabi urang mah diciptakan dari cahaya Gusti Allah Subhanahu. Begitu kan Gusti Allah mengambil cahaya tak bae ndek cikal bakal nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu diteundeun eta cahaya ngebatlah bagaikan tihang anu harita can aya cakrawala, belum ada mujizat mungkinat ngebat eta si cahaya cikal bakal Kanjeng Nabi. Sujud ka Gusti Allah, muji ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabinya belum diciptakan, masih berbentuk cahaya, sudah sujud kepada Allah dan membaca tahmid kepada Allah Subhanahu. Cek Gusti Allah, palijalika khalaqtuki wa samaituki Muhammadan, karena engkau sujud kepadaku wahai sahaya cikal bakal Nabi Muhammad, aku ciptakan kamu dan aku beri nama kamu Muhammad. Minki abdaul khalqa wa akhtimur rusul, dengan sababiah engkau diciptakan aku akan mengawali menciptakan makhluk salam dunia. Dengan sababiah engkau wahai Muhammad aku akan mengakhiri yaitu Nabi yane junjunan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad. Mantak ieu wabeh meunang nyokot dina cahaya Kanjeng Nabi. Mantak begitu geus jadi tah cahaya teh
cikal bakal dijadikan cahaya Kanjeng Nabi, didinyalah dibagi opat. Hiji dicokot tina cikal bakal cahaya Kanjeng Nabi, diciptakan naon, diciptakan Lohil Mahfuz. Anu Lohil Mahfuz mah durotun baydoun musaffahun biyakutil ahmar, suatu inten yang putih anu diteretes ku inten yakut anu berem, anu diteretes ku inten jamrud anu hejo, anu luasna ardu kardi samai wal ardi, luasna Lohil Mahfuz teh kos model luasna bumi jeung matahari. Masya Allah. Wala muntaha litulihi, panjangna eueuh tungtungna. Posisina Lohil Mahfuz teh baina samai wal ardi, tengah-tengah, bainal arsi wal kursi, tengah-tengah antara aras jeung kursi. Dinilah tercantum seluruh makhluk dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, ngarana aya dirinya di Lohil Mahfuz. Lamun bakal umurna 70 tahun 70 tahun, lamun umurna 80 tahun 80 tahun, lamun umurna misalnya 50 tahun 50 tahun, lamun umurna 40 tahun 40 tahun, ayah kabeh di Lohil Mahfuz. Jadi bangunan Lohil Mahfuz itu adalah diciptakan dari durrotun baydo, inten anu putih, musaffahun biyakutil ahmar, anu ditretes ku inten yakut anu berem, gedena ukuran dunia jeung langit. Masya Allah. Menang di mana? Segede Lohil Mahfuz, menang nyokot dina percikan-percikan cahaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tuh inten yakut nyote bu, inten yakut nyote, inten yakut. Lamun ayang nyau inten yakut anu masih aya kene kuari salah satu, yaitu barang surgawi aya di alam dunia adalah inten yakut anu aya di pojok Baitullah. Di pojok Baitullah aya ngaranna Hajar Aswad. Hajar Aswad eta innal hajar aswad min yakutatil ahmar, inna hajar aswad min yakutatil jannah. Sesungguhnya hajar aswad itu sebagian daripada inten yakut surga. Geus lamun ayang nyao inten yakut surga adalah hajar aswad. Iyalah salah satu barang surga anu masih aya di dunia adalah hajar, mantak magnet nage luar biasa hajar aswad. Didugdag ku setiap jelema di penjuru dunia. Ayang toab di Baitullah, sanggeus 7 putaran toab di Baitullah, ayang nyium hajar aswad. Setiap beres toab pulang ka asrama hajina, ka hotel anu ditanya sia geus nyium hajar aswad can. Tilok aya nu nanyakeun sia geus nyium pamajikan can. Nanyakeunna nyium hajar. Iyalah sosok hajar aswad ternyata barang surga. Masih aya hiji deui barang surga anu masih aya hiji deui di alam dunia, di antarana tungkat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tungkat Kanjeng Nabi Musa kepan menang warisan tisah ti Kanjeng Nabi Allah Su'aib alaihi salam. Kanjeng Nabi Su'aib ia adalah salah satu mitoha Kanjeng Nabi Musa, boga tungkat-tungkatna warisan di Nabi Adam. Nabi Adam menang di surga. Tah kuari tungkat naya besin ye tim hore aing boga tungkat eta. Hayang teu John? Hayang teu? Toh hayang, selamat ngahayal. Tungkat emang Kang Haji masih aya. Di mana eta tungkat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam? Di dalam kitab Tazkirah Qurtubi dijelaskan bahwa tungkat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam masih tersimpan di bawah gereja Kanisatu Jahab. Aya ngaranna gereja Kanisatu Jahab, gereja anu diciptakeuna dibangunna menama tina emas kabeh. Batuna eueuh batu rasaban, eueuh batu roasem, batu cisoka eueuh, tina lempengan emas wabeh eta gereja. Ternyata di bawah gereja tersebut disimpanlah harta karun Kanjeng Nabi Sulaiman. Disimpanlah di bawah gereja tersebut adalah tungkat Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Di mana ayana? TB ke kanan. TB kanan. Kanan ke mana? Ayana di daerah Romawi. Pan di daerah Romawi teu dieu dibongkar moal kuat. Gereja naya ayah
gerejana kuari aya keneh ngan sebagian orang Romawi, orang Paulus uskupna, kardinalna, pendetana teu nyaraweun bahwa harta karun Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa gereja kana Situ Jahab, tungkat Kanjeng Nabi Musa dibawa ke gereja kana Situ Jahab, masih ada di situ, tidak tahu. Sebab eta lamun harta karuna dicokot bisa meuli negara. Ku sebab naon? Teu bisa kabawa ku 70 onta harta karuna. Tamantak dirinya lah aya tungkat Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Musa alaihissalam anu cikal bakal yang akan membawa mengambil tungkat tersebut adalah nyata imamuna Imam Mahdi. Tak yelah anu boga SK, boga kekuatan gaib anu bisa nyokot tungkat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam nyata Imam Mahdi. Kuari makarak aya Haji Mahdi doang dipicung imam masjid sa Imam Mahdi ngaran Mang Mahdi orengan. Tayelah diantara orang keur nyaritakeun kadar Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih loba kene contoh katilu jeung kaopatna sim kuring mata digeh nyumponan masalahnya eta panitia anu inti sarina make urang dangukeun dengekeun regepkeun ceramah anu kadua anu paing insyaallah bakal leusi ku Al Mukarram Kyai Ahmad Pudoli, anu katiluna bakal leusi ku guru besar urang nyata Abah Haji Entoto Hawi. Mudah-mudahan ku ayeuna urang daek kakumpulan di dieu nandakeun urang cinta kepada Kanjeng Nabi, sedangkan cinta kepada Kanjeng Nabi adalah salah satu cabang daripada iman Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.